Araya Podcast ngabus ngaji budaya Sunda. Gitu atuh kameramen. Nepangkeun wasta pun Chandra Kirana Maulid salaku naonnya. Kieu we ngeureuyeuh. Alhamdulillah ayeuna kedatangan hiji tamu anu wah pisan pokokna mah. Mungkin bakal ngabahas tentang salah sahijina alat musik bambu. Alat musik bambu anu aya di daerah budaya Sunda. Tuh, tiasa ditinggalnya ku sararea aya kopi, aya bambu pokokna mah teh kewe di sepialnya. Aya nama langsung ke pembahasannya Kangnya. Mangga, siap. Langsung we perkenalan gitu. Akang teh mana gitu. Kumaha? Perkenalkeun nya wasta atau nami abdi pribadi nami lengkap nya. Asep Hendra Waliana itu kan Asep. Tilu digitnya. Tilu digit. Kan khas Sunda kan Asep. Biasa ngaran Sunda mah Asep. Tapi biasa dari panggilan mah gitunya atau gaya nama meureun nama panggung nama Mang Hendra atau Kang Hendra gitu kan. Mang Hendra. Heeh. Asal nama ti Rancaikek. Oh, ti Rancaikek. Asli Rancaikek. Asli abdi lahir asli Rancaikek, Bandung wilayahan timur. Di Rancaikek teh seueur pisan Kang pelaku seni termasuk karya-karyana seueur pisan termasuk akang oge urang. Oh. Amin. Amin. Sekali diajarkeun Mohon. Janten abi teh tadi pertama kali ka dieu papanak jeung akang teh tos nyonyoren naon ieu teh kotak. Wah, bahaya cenah teh nyonyoren kotak naonnya eta jangkrik sih. Pas ditinggal baraya ieu teh di lebetna teh geuningan aya hiji alat musiknya Kang. Itu bisa disebut alat musik khas Sunda gitu. Khas Sunda. Anu namina karinding. Tah, kumaha Kang? Dina karinding ieu teh kan aya tuh ieu mah band jadi dina karinding ieu teh benten-benten aya G cenah tuh. Aya G, aya F, aya D, aya A. Kurang ngobrol lah biasanya. Ngobrol ya masalah karinding. Nah, itu bukan masalah sih karinding. Nah, iya teh tadi nyebat akang teh aya hiji pada ada seueur tinggal itu. Seueur pisan tuh aya karinding A B. Ini bentuknya tos bentuk karinding teh tos bentuk diatonis kan. Jadi tiasa pentatonis oge. Jadi nama karinding teh bernada gitu ya nama. Bernada. Ari kapungkur mah anu teu acan ka dieu nya sigana masalah resna mah tos aya tapi teu acan diaplikasikeun si karinding nada ieu teh. Mung teu acan tiasa di naon sih namanya teh nya dikemas lah, dikemas secara baik. Dulu mah hanya sebatas standar hungkul gitu karinding teh tong teh asal we. Oh iya teh asada ieu gitu. Seperti itu unik. Tapi kulantaran termasuk abdi pribadi merenya abdi kan sok lah ngiringan band. Tapi bandna band karinding. Band karinding. Kulantaran berbenturan sareng alat musik bernada seperti gitar, biola, kan gitu, suling dan sebagainya. Akhirnya karinding bernada oge kudu aya. Makanya didamalkeun karinding nada seperti gitu. Kan biasanya kan dulu kan abdi weh pribadi baheula abdi teh main band gitu nya, main band-bandan gitulah. Tapi aya karindingna teh. Aya gitar, nganggo band ieu teh drumna digentos ku celempung renteng. Awi we teh namanya. Eta teh aya siga non lah bambu baruleud kitunya direntengkeun di celempung renteng. Oh berarti si karinding ieu teh aya babaturana lamun aya babaturana. Salianti karinding ieu teh aya rerencanganna teh si renteng eta celempung renteng. Terus celempung solo teh tunggal meureunnya. Sanes Jogja. Celempung solo seperti gitu.
Nah, tah makana saya tadi dulu mainnya lanjutkan heula tadi dicarita. Ngan hiji dari intina teu asup we, hanya sebatas pemanis. Jadi hanya sebatas pelengkap saja. Jadi lamun karinding eta dicabut eta instrumen musik masih kena jalan we nya gitu. Nah, ayeuna karinding berada ieu karinding diatonis lah abi nyanakna karinding diatonis sangkan bisa bahwa karinding deh bisa lebih di depan gitu intinya mah. Jadi intinya amun karinding musik moal ngeunaheun. Jadi sanes sekadar cuman mengiringi lagu tapi bisa membawa sebuah lagu gitu. Bisa nyanyi karinding gitu. Kos angklung deui lah gitu. Kos angklung. Mohon cara main oge lumayan ribet sih sebenarnya mah. Saurang teh minimal 3. Saurang minimal 3. Minimal. Gitu kan biasa hiji mah kitu ya nyantai gitu sampai dari awal lagu sampai akhirnya tong teng can ngacai mah gitu kan. Kan hari angklung mah cukup abi nangtung terus ditoel gitu nya. Ya ditoel atau digoyang. Pami karinding mah kedah effort gitu nya kan. Nya kedah effort. Seperti gitu. Kapungkur mah abi waktos 2005 2004 lah abi waktos nuju alit kene segede kieu barudak tah segede kieu. Waktos SD Kang ditamutnya. Sok mangga. Hi karinding ieu teh pertama kali di pasihan teh ku aki. Keur ngangon doma. Bari ngangon doma teh kieu we tong teng teuing doma na teuing ka mana we diabur da ke sare gitu. Nah ayeuna mah ternyata si karinding ieu teh setelah melewati berbagai zaman gitu, mulai ada kemajuan gitu, Abi kan ningal sebenarnya mah pas ningal, wah diantonis gitu, aya C, aya G gitu, aya F gitu. Berarti si karinding ieu teh lamun misalkan dina musik, entos masuk ka ranah anu bisa dimainkan ku sasaha gitu. Ya, rares nya. Abi teh jadi penasaran sih Kang. Apa yang memotivasi Akang untuk melestarikan ieu gitu. Si alat musik bambu khususnya karinding ieu Kang. Soalnya jarang-jarang da. Laras pisan. Anu jadi motivasi teh abdi teh sanes perihal kanu melestarikan sih laras namanya. Sanes ari perkawis melestarikan mah atas lestari lah sejelas nama di mana-mana di juru-juru gitu lah ya di kampung itu pasti ada raya. Cuman anu jadi motivasi abdi teh bahwa karinding teh yang bisa dikemas lebih baik gitu lah intinya yang lebih bisa diakulturasikeun deui atau bisa disejajarkeun jeung karya seni modern ayeuna seperti itu. Sarang gitar, drum, itu bisa di kontemporer gitu. Bisa di kontemporer intinya perkawis komunikasi lah berenya antara satu yang lainnya supaya bisa disinkronisasikan gitu supaya bisa dikolaborasikan seperti itu. Jadi ada jadi motivasi abdinya eta kumaha carana ieu karinding bisa dibawa ke ranah-ranah bisa ngigelan zaman lah intinya mah gitu. Ngigelan zaman bisa kan ranah-ranah modernisasi gitu. Bukan berarti orang kudu mangkas nilai-nilai tradisi nanti. Ini mah hanya sebatas pengemasan. Ya, pengemasan supaya karinding teh bisa sejajar dengan komo lamun diasupkeun kanu karya band lah intinya bisa sejajar dengan band-band lain gitu tah. Si contohna meureun Burger Kill atau Avenged Sevenfold pakai karinding gitu. Abi kantos ngadangu teh ciga Manjasa gitu kan rajahna aya nu ngangge karinding gitu. Berarti teh bentuk akulturasi sareng karinding oge bernya gitu. Seperti gitu. Eta ku motivasi abi mah. Itu ari laseuran nu teh riasa jantina mah nu pengrajin masih kene aya. Masih kene intina mah lestari. Ya, alhamdulillah. Cuman anu ngembangkeunna mungkin gitu ya. Seperti gitu. Insyaallah kajaga. Kange pencapaian terbesar ini mah
Aduh campurnya. Selama merintis alat musik bambu khususnya karinding, kumaha Kang pencapaian terbesar apa gitu? Untuk pencapaian terbesarnya tuh jaringan pangintennya kan. Saya teh nambah dulur. Tina karinding mah aslina kitu nambah dulur. Karinding nambah dulurnya. Nambah dulur. Karinding nambah dulur. Aya dulu kan jadi sebuah komunitasnya. Karinding teh komunitas besar lah se Jawa Barat, banyak lah di Kuningan, Majalengka dan sebagainya. Terus dengan format wah itu dulur aing ya mun aya nu cirina ieu kan kitu nya cirina anu mau karinding wah dulur aing. Mun ketemu biasa sok nanya, "Kang, karinding di mana?" Gitu. Majalengka, grup naon kan sakitu. Oh, jadi kan abi ge lamun misahkeun bade amang-amang ka daerah Jawa Barat cukup nyepeng karinding we kieu banyak. Ya sebenarnya gitu. Karinding. Selain itu, pangintennya dari segi pengkaryaan ya alhamdulillah teh bisa masuk kanu kompilasi karinding Bandung Raya anu tias di nanti nyari jalankeun ku Pangauban Karinding seperti Pangauban Karinding. Pangauban Karinding anu dipelopori ku Pakimung. Seperti itu. Nah, da ayeuna teh nuju ngagarap konser orkestra karinding. Orkestra karinding. Bernada. Nya karinding ieu nya bernada karinding nada terus dikolaborasikan sareng alat musik orkestra seperti biola dan sebagainya seperti itu. Tanggal 28 insyaallah dilaksanakan. Wah, nonton barudak tanggal 28 cenah. Orkes. Ya, tujuan akhirnya nyaeta depan karinding teh tos tahun 2018 teh tos lebet kanu warisan budaya tak benda. Nah, ieu teh. Tos BBTB. Oh nya. Nasional deh. Terus akhirnya aktivasi kanggo karinding teh sebagai alat musik pendidikan. Alat musik pendidikan. Goal nanti ke tanggal 28 teh seperti itu. Oh, tanggal 28 teh sekalian kangge perilisan gitu nya Kang. Iya, perilisan karinding sebagai aktivasi lah, dageun lah kadinya. Seperti gitulah kan. Tapi kan selain dari karinding ieu anu biasa ku akang kembangkeun misalkan naon wae. Selain dari karinding. Selain dari karinding kan abdi teh gaduh komunitas. Gaduh komunitasnya komunitas atau sanggar lah. Sanggar nama nate Sanggar Kasunda. Oh, Sanggar Kasunda. Kasunda. Aya IG-na kan? Aya. Oke, tadi tulis di handap di dieu tah. Sanggar Kasunda. Wajib follow nya. Da pergerakan awal mah saya teh ya dari karinding heula awalna mah dari karinding heula tahun 2013. Tahun 2013 lah. Nyeun band karinding. Namana teh Kasunda, grupna teh Kasunda. Grupna acan kanu sanggar grupna teh. Oh, sebelum jadi sanggar teh sebuah komunitas gitu. Sebuah grup band. Oh, grup band. Grup band karinding Kasunda gitu kan. Nah, perjalanan waktu kumahanya urang regenerasikeun gitu tah. Urang diajarkeun ka barudak gitu. Diajakan we, misalkannya ngajak barudak yeuh diajar karinding, akhirna jadikeun alhamdulillah banyak. Dijadikan sebuah si Kasunda teh dijadikan sebuah sanggar, jadi kumpulan gitulah, komunitas didinya lah kumpulan barudak diajar karinding hungkul. Geus ieu mah urang dijieunkeun sanggar we, jadi Sanggar Kasunda. Barudakna ieu tasi band eta diganti nama jadi Cekas Celempung Karinding Kasunda seperti itu. Jadi nambihan nami gitu. Sanes nambihan nami. Cekas. Jadi Cekasnya aya di Kasunda we gitu tah. Seperti gitu. Ya. Nah, perjalanan waktu eta datang we barudak SMA dan sebagainya gitu nya alhamdulillah. Dia lalajar gitu. Ainu request Kang. Tong karinding wae atuh. Nya. Hayang aya tari der. Jadi selain dari karinding, seiring berjalannya waktu, datang muncul permintaan itu gitu, seni-seni lain gitu jadinya
kelas karinding, kelas tari. Kelas tari. Selain itu hayang aya teateran cenah gitu. Dan hayu aya kelas Longsernya. teater, longser dan sebagainya. Terus kelas musik gamelan kontemporer dan sebagainya lah. Gitu. Jadinya jadi segitu. Jadi di Kasunda teh aya karinding, aya teaterna, Aya teaterna. aya tari. Tuh, Seperti lengkap pisan. Jadi Akang Hendra ieu teh salianti gaduh komunitas karinding, tapi gaduh sanggarna oge anu di mana Kang sanggarna? Di Ranca Ekek. Di Ranca Ekek. Jadi salianti karinding anjeunna ngagaet seni tari termasuk alat musik bambuna sareng longsernya Kang ya. Iya, longser. Aktoran. Oh, Peran lah. hebat lah. Dan anggota teh nate lamun di tahun 2013 berarti ayeuna sebagai generasi berarti 7 angkatan. 7 angkatan ya. 7 angkatan. Langkung lah ieu 1.500 mah. 1.500. Dan 80% teh nu aneh teh seureuna teh istri Kang. Oh, istri. Istri seureuna teh. Jeung umurna teh alhamdulillah, sanes alhamdulillah umurna teh seureuna teh barudak ngora hungkul. Nu sepuhna mah teu aya. Angka produktif lah. Heeh. Abi kan termasuk ngora ieu. Ya. Tong seuri. Ngora Abi pisan. ge ngora pisan Wah, gitu. Nya ngarora we umurnya paling di SMP, SMA sareng ya perguruan tinggi lah sakitu. Tah nu sepuh mah. Tah paling sepuh abdi badan. Oh ya, jadi si sanggarna teh di Ranca Ekek. Terus anggotana ayeuna tos dugi ka 1.500 namun dihitung ti tahun 2013. Wah, ramai pisan Kang. Asli rame pinuh dah. Jantan keur urgensi ayeuna teh kange barudak ayeuna kan untuk melestarikan si budaya Sunda gitu nya. Dengan kehadiran si sanggar ieu teh bisa jantan jalan gitu nya Kang. Menjadikan ruang lah. Ruang edukatif, ruang pelatihan dan sebagainya. Seperti itu. Khususnya kanu pengkaryaan, terus kanu rasa tetabuhan lah, kanu seni lah gitu ya khususnya. Jadi didinya cenah ulin gitu. Diwadahan gitu daripada kanu hal-hal lain gitu nya. Gitu. Kang salianti karinding. Nah Akang tertarik pisan gitu ke karinding henteu. Nah Akang tidak tertarik dengan mengembangkan kiliningan, saron atau alat musik Sunda nu lainna gitu. Eta mah kan masalah hatenya. Oh, hatenya bener. Karesep masalah hate eta mah. Jadi lamun kunaon kamu sayang sama aku kan itu bisa dijawab. Bener. Nah, ini Eka mah kan susah untuk diungkapkan lah intinya. Kunaon saya gaduhnya resep kan etanya saya diungkapkeun lah intina. Tapi ada hal-hal yang lain di balik karinding ini. Karena ada hal yang unik lah tina cek abdi pribadi mah. Ada hal yang unik karinding teh geuningan bisa ngahijikeun kabeh wilayahnya gitu. Secara tidak langsung orang teh menangkan pelajaran tina karinding. Iya, gitu, pelajaran nilai-nilainya kan seperti itu. Yang karinding teh obaguareun oge gitu kan dari segi nilai-nilai kesejarahan malah mungkin kata mah masalah sejarah mungkin lagi bagianana lah ngobrol ieu we hungkulnya ngobrol santai aja kan seperti itulah. Kita abdi teh da Kang itu soalnya greget pisan. Tadi teh abdi teh nyenyepengan tapi teu disadakeun gitu. Tah mun diajarkan kadang-kadang kieu kuno hampang. Kadang-kadang kieu lah. Intinya ada beberapa bagian misalnya kanggo diajar karinding mah. Karinding aya panjempeng, aya pandeungeul. Sareng aya jarumna. Jadi lamun itu disebutna teh rada jorang sih sebenarnya namanya cecet ucing cenah. Cecet ucing. Itu cecet ucing guys. Padahal mah jarum lah. Tet eta teh. Nah, untuk kanggo pemula mah biasanya latihanna
kudu bisa nenggel heula. Oh kudu bisa nenggeh heula. Sampai kaki ya si jarumna teh sampai aya getaran. Tah gitu. Ternyata main karinding teh susah-susah gampang oge nya Kang ya. Iya. Kedah ngange perasaan gitu. Kedah ngange hate gitu nya. Itu kan hati. Ya laras naon kalau pakai hati supaya ikhlas keluar. Supaya ikhlas keluar. Cik abi nyobian. Ku akang heula atuh. Sok we. Tah kayaknya tos tiasa nenggel gitu, Ya. nambe disadakeun, kudu tiasa disada lewat kanu ruangan rongga mulut lah di Nuhun. adiekeun. Gitu. Bisa. Bisa euy. Bisa. Terus diajar pansel akang hebat. Lekeun bisa gancang. Bisa gancang. Lamunnya ukur. Nah, ya gitulah biasalah nanti. Hayang apal unggul. Hayang apal unggul nyolami lah biasa. Tapi ieu teh jadi aset sareng warisan budaya oge nya Kang. Si karinding ieu teh salian ti seni Sunda seni musik Sunda nu sanesna si karinding ieu teh termasuk anu paling buhun teh sih Kang. Paling buhun. Paling Dina buhun. catatan abdi kantos baca sareng ngobrol sareng nya pelaku penulis sejarah lah paling Pelaku seni gitu. Pelaku seni sejarah. Aya dina buku sejarah Karinding Priangan udah ditulis ku Pakim. Ternyata si karinding teh sebelum aya alat musik nu lain teh karinding lah nu muncul. Oh, karinding heula. Karinding nu muncul. Gitu. Buhun pisan. Bukan pisan. Nah, kalau baheula dianggo kahiji dianggo kanggo tatanen, tatanen agraris lah fungsi agraris. Kawulinan dak lembur oge tiasa. Ya, Kaula terus masalah wah sebenarnya kieu weh ini teh jadi alat komunikasi oge salarasna mah baheulana teh kadang jadi kode gitu lah. Kode sebenarnya kieu nya. Akang kabogoh abdi nya. Amit-amit ya bener lalaki. Ya, anggap we gitu seperti Ya. gitu. Keur aya di rumah. Ya. Ngecek teh kan gitu. Saya mun gogorowokan bisa kapanggih. Tah, paling kieu misalkan. Kabogoh abdi di luar. Ulah ka jero teu aman aya si babeh keur uring-uringan ulah gitu misalnya dijawabna kieu. Balik deui. Lamun aman da tembalan deui. Jadi alat komunikasi. Baheulana kitu. Menurut cerita mah. Menurut cerita. Tapi abi baheula kapungkur nuju sagede kieu. Nuju sagede kieu di pasihan ieu ku aki teh kange ngangon kahijina kaduana teh cenah mah keur ngusir hama cenah. Eta teh kumaha Kang? Bener atau Nya aya larasna oge salarasna mah larasna. tapi dina untuk nganggon mah nya laras lah. Untuk dina untuk mengusir hama mah kirang lah sana urang kirang. Saudara kan hari sanes ngusir sih salarasna mah nya gitu sanes ngusir. Jadi nya eta teh ya dari hama ge penting bisa lah. Pentingnya. Nya ke ekosistem. Ekosistem. Jadi ini mah lompatna teh kanu wayah jeung wanci. Jadi intina cing kitu tong ka ayeuna lah disadakeun kitu nya hama teh wakadakeun. Kewe datangna disadakeun. Keur ngeunaheun buahna keur leubeut. Tah, geus beres meureun empek teh. Gitu. Tapi emang bener sih lamun misalkan nyarioskeun tentang lingkungan khususna si seni nu aya di Sunda lekat pisan sareng kehidupan gitu sareng lingkungan nu aya di urang gitu Kang maksudnya tina ayeuna misalkan urang tina ngangon wae oge kan Kang ku aki atau ku bapak teh zaman kapungkur mah tos dibekalan karinding gitu berarti teh nandakeun yen urang teh sagala kahirupan teh teu tiasa sagawaya iya gitu. laras kudu aya aturanna. Kudu aya aturanana. Keren pisan. Abi ge jadi tertarik Kang abi nyungkeun hiji. Kampil. Masuk ngopi heula Kang nya. Ngopi. Ratu panik. Alah, Nuhun pisan kameramen tos masihan kopi. raos kopina. Nuhun. Ya, gitu Bang. Kintan-kintan kan Kang karya naon wae anu tiasa disayogikeun atuh ku sadayana pamirsa di dieu karya-karya karinding ti Akang. Karya-karya karinding panginten dari segi musikalitas merenya. Alhamdulillah
band abdi gitu ayeuna rada gaya di band abdi. Cekas gitu Cekas. kan tos ngarilis tacan diriliskeun mah tos ngadamel album Oh, tos gitu ngadamel tiasa. album. Nuhun. Tapi tiasa lah di YouTube Kasunda Rancekek channel Kasunda ya Tah, biasa. subscribe oge. Heeh. Aya di dinya hasil-hasil karyana, hasil karyanya lagu, ngadamel lagu, terus diarasemen musikna, terus di campuran jeung sareng karinding seperti itu. Itulah salah satunya dina karinding mah. Gitu tah. Terus nyangke lah untuk karinding nadana nuju proses pengkaryaan ayeuna teh. Ke Kaping 28 hoyong Kaping 28. 8 Nantikan tanggal 28 Novembernya. Desember. Oh Desember. 28 Desember. Tong waka kemana-mana, mendingan nonton orkes, orkes karinding. Di mana Kang eta teh? Rencana mah nembe rencana tempat mah panginten di ISBI. Di ISBI. Wah Di rame. ISBI. Rencana pisan. tempat mah. Terus untuk kolaborasi pemain orkestrana sareng anak-anak UPI lah. Anak-anak UPI. Anak-anak UPI. Muhun. Panginten Kang ieu teh tos saep bahaseun sebenarnya. Tos saep bahaseun tentang karinding ieu teh lumayan cukup puas Kang Abi terus Kang meureun anu nonton oge pami aya anu ditaroskeun tentang karinding ataupun seni Sunda atau alat musik bambu lainnya tiasa ka Sanggar Kasunda. Kasunda anu aya di Ranca Ekek gitu. Tadi IG-na tos aya, terus YouTube-na tos aya, tinggal anu daerah anu paling jauh Kang anggota di si Kasunda ieu teh di mana? Untuk wilayahan Rancekek itu aman lah nya. Aman. Aman. Di Cepang Calengka aman Jepang. Calengka paling terus ke wilayah Cileunyi. Sekitarnya tahu Majalaya, Ciparai, terus belah dituna meureun Calengka, Nagreg aya lah. Terus Cileunyi Cibiru seperti itu. Oh. Sekitaran eta. Can paling tebih pisan mah Kawatos. Janten tiasa langsung mengunjungi Sanggar Kasunda. Iya. Bilih bade aya anu janten ngiringan di dinya atau berkunjung ya tiasanya Kang ya? Mangga Mangga pisannya. Bilih anu tertarik kana karinding ieu mangga wae ka Sanggar Kasunda. Gitu. Terus cekap merenya sadayana urang tutup wae atuh si Araya Podcast. Kampus Ngaji Budaya Sunda. Teu kompak ah. Sakitu wae mun Kang hatur nuhun pisan. Siap atur nuhun. Saya pamit undur diri. Can Kirana Maulid ngahaturkeun hatur nuhun.